Belikan baju lebaran. Ojang. Belikan baju lebaran buat orang ojangnya mesti belikan ujang kan. Ya tujangnya nungguan laba pagajian heuh. Lebaran mantan semua. Moal, bapak janji moal sakedeung deui lah. Ayo atuh meuli. Nah, geus eta mah ujang ulin heula jeung baturan ya. Ya. Nih. Nya. Tah, pakai celana. Yang jauh-jauh nya. Aduh. Pusing udah ke saya mau beli baju lebaran, duit panen. Yang wacarana emang kudu nipu deh ya, tipu deh poin si Apoh lah. Aduh. Mudah-mudahan si ayah kok tipu deh poin si lah. Mudah-mudahan ayah ya. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haraya nya. Aduh, dipipir boy. Punten. Assalamualaikum. Punten. Aduh, kemana ya? Langsung dimain ikut ya. Saya nunggu gorowan, sih. Tapi usah ada itu ya. Kayak wae ya. Punten. Assalamualaikum. Aduh, kemana ya? Langsung dimain ikut ya. Mari cara naik ya. Duh, sugan karup deui lah. Sih yang guguran wae. Tapi gue jelema mah aya wae goblok teh. Sugan ka dikat tukang ieu. Penasaran aing ya. Assalamualaikum. Aduh. Maksud ieu mah jang meuli baju teh ya. Ese budak mah ge eueuh arek ditipuna ge. Pipir sugan ya? Dah sugan ya. Wah, iya nih kadis ya. Andrik, Adio. Ayo nang sih. Yuk lah dia. Baru was ya. Balik pisan urusan teh. Naon ya naon sebenarnya? Sesing balik urusan teh kok. Naon Andrik naon sebenarnya ya naon sih? Tong nya naik erosi wae yo. Naon hela, naon ge kudu dibedakeun jelas. Di dieu can apa judulna naon ieu judulna? Ya jujur eta motor nu siapa nu haji. Motor? Aing motor mah dipakeun kan ku di dieu. Nu haji apa nu di dinya? Nya setiap dipake di dieu pasti nu ieu makena. Geuning aing di jabal ku haji motor. Nah. Di dinya urusan aja haji apa jeung dieu? Ya bener emang urusan mah di dinya, tapi kan kunaon haji bisa ngajabal lamun lain eta motor haji kok. Berarti salah di dinya, Drik. Jadi ya tadi urusan aja jeung dieu kudu ka dieu. Keun haji mah urusan jeung dieu. Haji mah gitu, geus pokona mah. Waalaikumsalam. Tangan dia. Yang tadi oke ya. Ya sok, teh. Kalau ngomong kok. Tah gitu jeung tetangga kudu akur. Akur kumaha teh dumuk ge masalah yo. Iya, teh ieu teh aya masalah si Henry ka dieu. Deuh masalahna mah bangsa geus saeutik pisan teh. Kela teh kela. Kela naon ieu? Sing ngahargaan ka RT yo. Iya masalah motor di dieu teh pan diinjem ku manehanana. Gade lain injem. Wajar lah nginjem dah teh bae ngagade saeutik gitu teh. Kan motorna teh anu nyokot. Motorna teh. Terus manehna nanyakeun cari dieu. Ayo kan pala polohok. Kela. Tenang hela. Tenang RT liar ya.
Lah, ini Lah. aya rotian itu dong. Waduh, RT kumaha sih teh? Eta teh puasanya. Puasa. Ulah gitu teh. Geus dah. Tujuan buka itu teh. Pokona kok. Aing minta duit ganti wae ingat. Gampang urusan ganti duit mah. Oh nyantong gampang-gampang. Urusan Tong gampang-gampang. Tenang. Tong gampang-gampang. Aduh aing. Tenang, Ri. Aing ngopok sama aing mah. Tenang, aduh. Ya RT harga ya RT itu teh. Enak sih. Duit kurang ku jago 200 eta. Iya, teh. Mana sana duit mana? Duit sendek. Kayak duit mah aya. Mana derek kana sendek. Ya aing dulu lah. Mana geus geus ya urusan Oh, itu. alasan lah. Nggak kayak tuh adik itu mah nganala duit nanya. Bro. Mun aing mah. Aya duit mah. Eta ya duit. Tah, Dik. Tenang atuh Dik. Itu duit aing yo. Yang ke urusan aja ngaji lah. Oh. Aing Oke, gampang urusan haji mah. aing tuhon aku aja aing cari kanan. Tah, aya mah urusan geus beres sebenarnya. Ya, geus beres anda mah teh. beres. Nah. Nah, saya mah aja tugas deh ya. Bro. Nah, Ayo, ayo. Aduh. Pusing, untung aya RT. Dono aya RT. Bisa jadi pertumpahan darah ya mah.